Tah ayeuna lamun urang teu boga udud. Nah, teu boga udud teh berarti aya dua solusi. Solusi anu kahiji nyaeta nganjuk, solusi anu kadua nyaeta meuli. Tah, meuli mah lamun boga duit. Nah, teu boga duit teh berarti lumpatna ka dieu. Tah, ka nganjuk kitu nya. Nganjuk oge aya dua, dibere jeung henteu dibere gitu. Kade lamun teu dibere ulah ngamuk gitu, ulah ngagebugan tukang warung, bisi ngariweuhkeun RT jeung RW atawa ngaringkuk di Kapolsek. Nah, ieu ge aya dua ieu teh nya. Kunaon cenah alasan teu dibere? Nah, boga keneh hutang atawa teu percayaeun tukang warungna kitu nya. Da teu digawe teh nganggur nya. Nah, ayeuna lamun misalkan boga keneh hutang geus pasti moal dibere karena hutang ditambah hutang jadi jeblug moal mayar jadi hese mayar kitu nya. Tah kitu matak solusina kumaha cenah gitu. Nya adalah kudu nancing kudu ta kanu boga udud gitu. Ngan lamun teu dibere ulah ngadat. Aya solusi nu paling jitu nyaeta ieu ngagelom batu eta tah. Geus ieu tah nu paling jitu mah.